Puputrana Kangjeng Nabi aya opat anu istri Siti Zainab nu kahiji, Ruqayyah nu hiji deui, Ummi Kulsum katiluna, Siti Fatimah bungsuna, Ari putra nu cikalna Sidna Qasim kakasihna, Sidna Abdullah raina, Ibrahim nu katiluna, eta nu genep putrana Siti Khadijah ibuna, Sidna Ibrahim ibuna, Maryah jenenganana, istri ti Mesir asalna, tah kitu turunanana. Putra nu pameget kabeh pupus keur aralit keneh, nu isticarogena teh para sahabat nu soleh. Siti Zainab carogena, Abul As jenenganana, Siti Ruqayyah carogena, Sidna Utsman mimitina. Geus Siti Ruqayyah hilang, anjeunna turun ka ranjang, Ummi Kulsum putri lanjang, ditikah gentos nu hilang. Caroge Siti Fatimah, Sidna Ali nu katelah, wa karramallahu wajhah, anu kamasyhurkeun gagah. Puputrana Kangjeng Nabi aya opat anu istri Siti Zainab nu kahiji, Ruqayyah nu hiji deui, Ummi Kulsum katiluna, Siti Fatimah bungsuna, Ari putra nu cikalna Sidna Qasim kakasihna, Sidna Abdullah raina, Ibrahim nu katiluna, eta nu genep putrana Siti Khadijah ibuna, Sidna Ibrahim ibuna, Maryah jenenganana, istri ti Mesir asalna, tah kitu turunanana. Putra nu pameget kabeh pupus keur aralit keneh, nu isticarogena teh para sahabat nu soleh. Siti Zainab carogena, Abul As jenenganana, Siti Ruqayyah carogena, Sidna Utsman mimitina. Geus Siti Ruqayyah hilang, anjeunna turun ka ranjang, Ummi Kulsum putri lanjang, ditikah gentos nu hilang. Caroge Siti Fatimah, Sidna Ali nu katelah, wa karramallahu wajhah, anu kamasyhurkeun gagah.